cacing lila si dia ning nuan barudak lila lalumpang nate. Aduh lalila barudak teh geus we tebak-tebakan lajeng gugah. Oke Google, ayeuna urang tebak-tebakan bahasa Sunda. Mana nyaho teh bahasa Sunda? Bisa atuh arek bahasa naon oge bisa urang mah bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Bali, bahasa Tongting Tung SSKKNNSHVN kok urang bisa. Sip lah, kitu mah ayeuna urang tebak-tebakan jeung urang. Kamu teh nyaho teh gajah diasupin kana kulkas? Carana meren. Carana ngasupkeun gajah kana kulkas mah hawi. Tebak-tebakan naon eta meni gampang pisan atuh. Tinggal asupkeun wae atuh gajahna beres. Benernya. Salah atuh eta mah tuh. Ye tuh nu bener mah cokot gajahna. Bukakeun pantona, asupkeun gajahna, eta nu bener mah. Hahaha bener tapi bisaan maneh yang teka pikirku aing haduh. Dasar tulak panto bisa wae maneh. Hahaha. Ya tuh kitu ya. Ayo tetebakan dia jadi ya. Ya ayeuna mah babarieun ya. Mananya jerapah diabuskeun kana kulkas? Gampang atuh. Cara anu tadi we cokot jerapahna, buka pantona, asupkeun jerapahna. Hahaha bener pan. Salah tuh tamah. Ya nu bener mah kieu ye. Cokot jerapahna, buka pantona, keluarkeun gajahna, asupkeun jerapahna, eta nu bener mah tuh. Wow. Sok kayeuna mah maneheun kurang ditebak. Nyaho teh mah aneh orai naon nu paling bodoh. Gampang atuh eta mah tuh. Orai anu teu bisa maca. Salah. Jawaban nana orai sanca bodoh. Nya kamu teh pinter. Ayanya sanca bodoh. Nya euy. Hayeuna ye urangeun ye dina orai. Mane nyaho orai kunaon? Gampang eta mah. Teu wakuwi huluna. Salah pisan eta mah. Ye jawabanna. Nyokot awi saleunyer balur ku tarasi. Tuna dihareupeunna keusna dilegleg. Geus dilegleg. Tah pan kata parat kana bujurna tinggal digotong gitu. Pinter gening maneh. Kampret. Hayoh deuilah. Geus sakieu heula we besi kasorean. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. WRWB.